Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala washabihi wa man wala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif hadzal kitab rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi naf'a mubarakalana walidini qaulin nasi ajmain. Babu ma jaa fi sifati syurbi Rasulillah. Eta leres? Babu ma ari ieu eta babna perkara jaa nu dongkap ieu ma fi sifati syurbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dina sifatan ngaleueutna Kangjeng Rasul. Kumaha ngaleueut Kangjeng Rasul teh? Hadasana nyarioskeun ka kami saha Ahmad bin Mani, Ahmad bin Mani. Hadasana saha Husain, hadasana saha Asim al-Ahwal wal Mughirah an Sya'bi an Ibni Abbas kata piti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anan nabiya kana sayaktosna nabi saroba eta ngaleueut nabi min zamzama tina cai zamzam wa huwa sareng ari nabi qaimun ngadeg. Bisi ente isuk pageto kaditu keunda bakal ieu teu kudu dongko gitu, teu kudu diuk sok ngaleueut bari ngadeg ge cai jam-jam teh sawios-wios dan nabi ngaleueut cai jam-jamna sapertos kitu dicontohan. Hadasana sa Qutaibah bin Sa'id hadasana sa Muhammad bin Ja'far an Husainil Muallim an Amr bin Syu'aib an abihi katampi tiramana Ammar bin Su'aib an jaddihi ti akina ieu Ammar qala jaddun roa itu ningali abdi Rasulullah ka Kangjeng Rasul ya sorobu eta ngaleueut Rasul ko iman bari cali ko idan tur bari ko iman bari ngadag wa ko idan jeung bari cali. Riwayat nu kadua mah nabi aya nu bari ngadag aya nu bari cali. Simpulkeun lamun cai jam-jam mangga bari ngadag, di luar cai jam-jam sok bari dongko atau bari cali. Hadasana sa Ali bin Hujr qala Ali hadasana sa Ibnul Mubarak an Asim al-Ahwal an Sya'bi an Ibni Abbas radhiyallahu an qala Ibnu Abbas saqaitu masihan abdi an nabiyya ka Kangjeng Nabi min zamzama tina cai jam-jam pasariba mangka ngaleueut nabi wa huwa sareng ari nabi qaimun eta nu ngadeg tuh geus dua riwayat nabi ngaleueut jam-jam bari ngadeg. Hadasana sa Abu Quraib bin Muhammad bin Ala wa Muhammad bin Tariq al-Kufiyyu qala Abu Quraib Muhammad jeung Muhammad bin Tariq hadasana sa Ibnul Fudail anil A'mas an Abdul Malik bin Maisarah anin Nazali bin Sabrah qala nazal utia didongkapan saha Ali radhiyallahu an bikuzin kana kendi min ma'in tina cai wa huwa sareng ari Ali firrohbati eta aya dina teras. Pa'akhoda mangka nyandak nabi minhu tina ieu minhu ti Ali kafan kana sakepeul sakali nyandak kitu maksudna pagosala teras ngumbah ieu Ali yadaihi kana dua panangan Ali wa madmadho sareng kekemu ieu Ali wastan sako sareng nying sreg cai ku pangambung Ali wa masa sareng ngusap Ali wajahahu kana pamenteuna Ali wa diro'aihi jeung diro dua sikuna Ali wa ra'sahu jeung mastakana Ali
Summa syariba teras ngaleueut ieu Ali minhu tina maun wa huwa ari Ali qaimun eta nu ngadeg. Summa qala teras ngadawuh ieu Ali hadza ari ieu wudu uman eta wudu na jalma lam yuhdis anu teu hadas. Ieu man hakada etanya kitu disaperti nu dicarioskeun ra'aitu ningali abdi Rasulullah ka Kangjeng Rasul paala eta midama Rasul naon nu dilakukeun ku Sayyidina Ali nyonto kana nu ditawis ku anjeunna ka Kangjeng Rasul nyonto ka Rasul kituna teh. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id wa Yusuf bin Hammad qala Qutaibah jeung Yusuf hadatsana saha Abdul Waris bin Sa'id an Abi Isham katambi ti Abi Isham an Anas bin Malik radhiyallahu an anna nabiyya kana sayaktosna nabi kana eta buktos nabi yatana pasu eta ngarenghap nabi pil inai dina wadah salasan kalawan tilu wangsulan ida syaroba di mana ngaleueut nabi tak tilu kali ngaleueut teh tilu kali ngambil napas ngaleueut teh ulah sagelas sarebutkeun langsung sanes ngaleueut cai jam-jam mungkul nu kitu teh cai biasa oge sami tilu kali sunahna. Wayakulu sareng nyarios ieu nabi huwa ari Wayakulu sareng nyarios Ibnu Abbas Anas bin Malik punten. Wayakulu sareng nyarios Anas bin Malik huwa ari ieu amrou eta urusan wa arwa jeung ngalegakeun ieu amroun eta parentah. Hadatsana Sa'ali bin Khosrom hadatsana Sa'isa bin Yunus an Risdin bin Quraib an abihi katampi tiramakna ieu Risdin an Ibni Abbas katampi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna nabiyya kana sayaktosna nabi sallallahu alaihi wasallam kana nabi kana buktos nabi ida sariba ngaleueut nabi tanapasata napas nabi marrotaini kalawan dua uihan. Dina riwayat ieu mah nabi teh ngaleueutna dua tegukan. Hadatsana Sa Ibnu Abi Umar hadatsana Sa Sufyan an Yazid bin Jabir an Abdurrahman ibni Abi Amroh an jaddatihi katampi ti akina ieu Abdurrahman kabsyata tegasna kabsah. Qolat nyarios ieu kabsah dakhala lebet alaya ka kaula saha Rasulullah Kangjeng Rasul pasariba teras ngaleueut Rasul min kirbatin tina gariba naon mun urang mah batok teureun kitu paragi ngaleueut muallaqatin nu digantungkeun ko iman barina nu ngadeg pakumtu mangka ngadeg abdi ceuk kabsah ila fiha kana manjurkeun piha dina ieu kirbah faqata tu mangka megatkeun kaula hu kana ieu faqata tu mangka megatkeun kaula hu ka Rasul kasbah didongkapan ku Rasul katawis Rasul langsung ngaleueut tina wadah nu dicawiskeun kanggo ngaleueut gitu. Dongkap si kabsahna teh da ngaraoskeun aduh izin Kanjeng Rasul nyandak nyalira langsung disambeurkeun ku anjeunna.
Hadatsana sa Muhammad bin Bashar hadatsana sa Abdurrahman bin Mahdi hadatsana sa Ajrah bin Sabit al-Ansari an Sumamah bin Abdullah qala Sumamah kana buktos sa Anas bin Malik yatana pasu eta napas nabi pil inai dina wadah salasan kalawan tilu uyan wa za'ama sareng nyangki saha Anasun Anas bin Malik anan nabiya kana sayaktosna nabi yatana pasu di luhur ka Anas punten kana buktos nabi yatana pasu eta napas nabi pil inai dina wadah salasan kalawan tilu uyan Anas bin Malik napas tilu kali dina nalika ngaleueut eta teh hasil anjeunna nawis ka Kangjeng Rasul ngalakukeunana sapertos kitu. Hadatsana sa Abdullah bin Abdurrahman hadatsana sa Abu Asim an Ibni Hurayj an Abdul Karim anil Bara ibni Zaid bin benati Anas bin Malik an Anas bin Malik katampi ti Anas bin Malik Zaid putra istri Anas gitu tah Zaid ibni ibnatin teh Zaid putra istri na Anas gitu. An Anas bin Malik katampi ti Anas bin Malik anan nabiya kana sayaktosna nabi dakhala talabat nabi ala ummi Sulaimin ka ummi Sulaim wa kirbatun sareng ari gariba muallaqatun eta nu digantung pasariba teras ngaleueut nabi min pamil kirbati tina ujung kirbah wa sareng ari nabi ko imun eta batu ngadeg pakomat mangka ngadeg sa ummu Sulaim ilaro sil kirbati kana ujungna gariba fakoto aj mangka megatkeun ieu ummi Sulaim ha kana kirbah hadatsana sa Ahmad bin Nasrin Naisaburi hadatsana sa Ishaq bin Muhammad al-Farawi hadatsana sa Ubaidah bintu Nail an Aisyah katampi ti Siti Aisyah radhiyallahu an binti Sa'd bin Abi Waqqas an abiha katampi ti ramana ieu Aisyah anna nabiya kana sayaktosna nabi kana tabuktos nabi yasrobu ngaleueut nabi ko iman bari ngadeg qala saha Abu Isa wa qala saha ba'duhum Ubaidatu bintu Nabil ka Ubaidah bintu Nabil simpulkeun we da aya riwayat Rasul bari calik keur urang mah cai jam-jam mangga bari ngadeg oge ngan di luar jam-jam mah usahakeun bari calik atawa jongkok babu majaa fi ta'aturi babu marieta babna perkara janu dongkap ma pita aturi Rasulillah dina nganggo minyak seungit na Kangjeng Rasul kumaha nabi nganggo parfumna ya hadatsana sa Muhammad bin Rafi' wa ghairu wahidin jeung lian saurang qalu nyararios ieu sadayana Muhammad jeung Ghair hadatsana Abu Ahmad Az-Zubairi hadatsana Syaiban an Abdullah bin Mukhtar an Musa bin Anas bin Malik an abi katampi ti ramana Anas qala nyarios ieu Musa bin Anas bin Malik kana buktos li Rasulillahi eta tetep ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukatun ari minyak seungit yatatoyyabu anu damel sesengitan Rasul minha tina ieu sukah jadi sukah teh ngaran jenis minyak hadatsana sa Muhammad bin Bashar hadatsana sa Abdurrahman bin Mahdi hadatsana sa Ajrah bin Sabit an Sumamah bin Abdullah qala Sumamah kana buktos sa Anas bin Malik la yaruddu teu nolak ieu Anas
atiba kana sesengitan. Wa qala sa Anas inna nabiyya sayaktosna nabi kana buktos nabi la yaruddu eta teu nolak nabi atiba kana sesengitan. Tegasna nabi besok diparfum. Hadatsana sa Qutaibah bin Sa'id hadatsana sa Ibnu Abi Fudek an Abdillah bin Muslim bin Jundub an Abi Katampi tirama na ieu Abdullah an Ibnu Umar katambi Ibnu Umar qala Ibnu Umar qala sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun ari tilu la turaddu eta teu ditolak ieu salas tilu nu teu ditolak hiji alwasaidu tegesna pirang-pirang bantal waduhnu sareng minyak rambut watibu jeung parfum walabanu jeung susu. Opat jadinya meureun disarupakeun duhnu jeung tibu. Jadi eta nabi nusok dianggo ku nabi minyak rambut, parfum, tuluy nganggo bantal, teras cai susu. Hadatsana sa Mahmud bin Ghailan hadatsana sa Abu Dawud Al-Hafari an Sufyan anil Jurairi an Abi Nadrah an rajulin ti hiji pamegat wari rajul eta tufawi an Abi Hurairah katambi ti Abi Hurairah qala saha Rasulullah tibur rijali ari minyakna pirang-pirang lalaki. Ieu perbedaan minyak awe jeung lalaki ya. Tibur rijali ari minyakna pirang-pirang lalaki ma eta minyak perkara zoharo nu dohir naon rihuhu ambeuna ieu mah nyengat ciri minyak lalaki mah tapi wa khofia jeung samar naon launuhu rupana mah minyak lalaki mah kitu rupana samar seungitna nyengat. Kumari minyak awewe watibun nisa'i jeung ari minyak pirang-pirang istri ma eta perkara zoharo sabalikna nu zohir ieu ma naon launuhu rupana ma wa khofia jeung samar naon rihuhu ambeuna ma ari parfum awe mah rupana nembrak seungitna nyumput gitu. He urang mah tibaliknya nyengat keneh parfum awe batan lalaki. Boa sok make tara kita lalaki mah. Hadatsana Sa'ali bin Hujr an ba'ana ngajelaskeun ka kami sa Ismail bin Ibrahim anil Jurairi an Abi Nadrah anit Tufawi an Abi Hurairah radhiyallahu anin nabi katampi ti nabi mislau kana pantarna ieu hadis bimaknahu kalawan maknana hadis. Hadatsana sa Muhammad bin Khalifah wa Amr bin Ali qala Muhammad sareng Umar hadatsana sa Yazid bin Zur'ah hadatsana sa Hajjaj As-Sawwaf an Hanan an Abi Utsman an-Nahdi qala Abi Utsman qala sa Rasulullah ida utiya di mana dipasihan saha ahadukum salah sahiji ti aranjeun kabeh arroihana kana sesengitan palaya ruddu mangka ulah nolak ieu ahad hu kana roihan aya nu masihan sok tampi fa innahu mangka sanyana roihan kharaja kaluar ieu roihan minal jannati ti surga. Qala Abu Isa wala na'rifu ayat-ayat nu ente eta. Qala Abu Isa wala na'rifun ayaan. Qala sa Abu Isa wala na'rifu jeung teu uninga kami lihanan kahanan goiro hadal hadisi kana salianti ieu hadis. Hadatsana sa Umar bin Ismail bin Mujalid bin Sa'id al-Mahdani. Hadatsana sa Abi Rama Abdi. An bayanin katambi ti bayan an Qais bin Abi Hazim. An Jarir bin Abdillah qala Jarir uridtu nembongkeun abdi
baina yaday Umar bin Khattabi di payuneun Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an fa'alqa mangka nibakeun saha Jarirun Jarir ridaahu kana solendangna Umar wa masya sareng mapah ieu Umar fi izarin dina nganggo sarung pakola mangka nyarios ieu Jarir Umar punten lahu kajarir khud kudu nyokot anjeun rida aka kana solendang anjeun faqala sa Umar lil qaumi ka kaum ma raaitu teu ningali kuring rajulan kahiji lalaki ahsanan ulangkung sae naonana suratan gambaranana min Jaririn tinimbang Jarir di naon diakui gitu kasengitanana Jarir ku Sayyidina Umar bin Khattab ilama kecuali perkara balagon nepi makna ka kami cek Sayyidina Umar min surati Yusuf as-Siddiq tina gambaran Nabi Yusuf as-Siddiq alaihi salam jadi mun hoyong ningali Nabi Yusuf tuh tingali Jarir cenah dedeg pangadegna sapertos kitu kirang langkung Allahu a'lam bishawab.